Bismillahirrahmanirrahim. Waqala jeung dawu saha Ibnu Sirin la tahmi ulah mawa anjeun lisultane pikeun raja kitaban kana surat boga raja hatta alama sehingga nyaho anjeun mak kana perkara pian kami kitaban wamtana jeung dari maka tengah saha Sufyanu rahimahullah min tanawul ya khalifati tina nyodorakeun ka khalifah itu patana makna tina nyodorakeun ka khalifah di zaman Sufyan nyodorakeun dawatan kana mangsi baena yadaihi anatat antara hareupeuna Sufyan pokoknya itu Sufyan hatta alama matak tubuhnya hatta alama sehingga ngukurin makna perkara taktubu nulis anjeun dia punya dawatan. Fa kullu man hawalaihim min khuddami. Fa kullu man atuh ari saban-saban jama hawalaihim anu tepna sakuringa salatin kabeh. Min khuddami buktina terang-terang ladena salatin kabeh wa lain jeung terang-terang penganutna salatin kabeh walamatun eta terang-terang jangan dolim. Tebenat mitu pantarna salatin kabeh. Wajib naon bugduhum mikangewa ka ieu man hawalai kabeh. Billahi inagam Allah jami'an bersabena. Waruwiya diriatkeun an Utsman bin Zaidata naon anna Utsman sa'alahu etana rasdan ka Utsman sarajulun jelati minajundi disapalena bala tentara. Wa qala jeung ucap rajul ayana eta kamana atoriku ari jalan pasakata tuweresai Utsman. Wa zara jeung bertelakeun Utsman as-samama kana torek. Wa khofa jeung sieun Utsman ayyakuna kana yan kemuktian ya rajul mutawaddihan ayat madat ilagul min kana zalim. Fayakunu atu kabuktian saha huwa ya Utsman biirsadiku nuduh kana Utsman ila tariqi kana jalan mu'inan eta anulungan. Wa ali mubalaghatu jari muharakeun lamtun ko eta teritukeun ya ali mubalagho anu salafit ulama salaf ma'a kusati sarta pirang-pirang jamu pasek minat tujari ti pirang-pirang jamu dagang. Kisahana pirang dagang wal hakati jeung pirang-pirang jamu ninun wal hajamina jeung tukang kop kabeh. Wa ahlil hamamati jeung ahli pirang-pirang zaman jadi tukang urus hesek. Jeung ahli pirang-pirang zaman wa sogoti jeung pirang-pirang tukang kemasan wasobagina jeung tukang nyalap kami wa arbadi hirofik jeung pirang-pirang jamu ngabogan pirang-pirang pagawean kedepatun hirofik magola batiyatid di sarta ngalindihna bohong wa latiski jeung pasek alaihim satu jar kabeh tujar hatta bal ma'al kufari balik sarta pirang-pirang kafir min alaihimati di ahli tatawungan ada kafir di Mekah. Wa inna mahadha enakna mayata wa inna mahadhihi. Ia mubalaghoh teritukia ti ulah sama salaf malakusah minat tujar. Ba minat kufar wa inna mahadhi jeung pastina ari ieu azhil mubalaghoh fi zalamati eta pirang-pirang janu zalim sotan berutang tu. Dalamah al-asilina anu ngadahar kabeh piamwal ya tamak kana pirang-pirang harta mana pirang-pirang yatim wal masakin jeung pirang-pirang miskin wal muwazibina jeung jamu ngalanggengkeun kami ala iza ya muslimina kana milaraan ka Islam kabeh. Dalamah teh alladina kana jama-jama tawanu anu silih tulungan iladina kabeh ala tamsi rusumis syariati kana ngaleungitkeun pirang-pirang cirina agama wasya'iriyah dan tegesna pirang-pirang cirina ia syariat wa hadza sarang ari ieu fi anna ma'siyata wa hadza jeung ari ieu khosotan maksudna inna hadza qindul khosotan
li anna maksiata eta karena sepena maksiat anu kosimu eta narima kabang ieu maksiat ila lazimatin kana anu tetap kasorangan atau mistik kasorangan mah kana anu tetap kasorangan wa muta'adiyatin jeung anu ngaliwat kabatut wal fisku dari tasek lazimun tetap kasorangan layak tada te ngaliwat ieu fisku wakaza yang etanya itu seperti pisku tidak pada lazimun ya seperti pisku al kufru ari kufur bahwa jadi kufur jinayatun eta natuan terjadi menyalahi jinayatun eta menyalahi ala haqillahi ta'ala kana Allah ta'ala wa isam dari kisabana ya kufri ala Allah eta miskin Allah wa amma maksiatul mulati jeung anapun ari maksiatna pirang-pirang jam ngawasaan maksiatna di dulmi ku zalim bahwa ya dulmi jadi dulmi muta'addin